Wow. Jadwal nginep hari ini mah disampakeun Pais Lauk meuni seueur. Sing horeng teh sanes jeung abdi nyabun ieu teh jeung Haolan Syekh Abdul Qadir Jailani. Memang tos rutinannya setiap tahun di kampung Babakan Kirai mah osok ngaayakeun Haolan Syekh Abdul Qadir Jailani, tapi teras nama abdi gitu apalnya bun. Mun teu salah mah Manakiban cenah nyabun disebatna teh. Ngaweng-wewengi teh di bumi umi teh aya cihcir abdi teh meuni leuwas nyabun ieu teh naon nu ganeng-ganeng kitu suarana. Kadangan mah aya nu disebutkeun karuhun, tapi abdi kitu apalnya lamun cihcir ieu teh asupana kana karuhun apa sanes nih. Jalan lagi segede kieu coba bayangkeun. Ngendong kali ieu mah nya bapak aku teh nenggelan keur sakit. Wayahna ieu teh jam 12 peuting abi jeung umi teh kaluar nyabun ngabersihkeun cai empang. Sanes ngabersihkeun caina maksud abi teh ngabersihkeun behelna nya, beh caina teh lancar kitu, beh caina henteu mangkok. Salpok tuh tingali nyabun bulanna meuni caang, tapi pararoek kitu aneh teh nya. Biasana mah sok caang bulan, biasana amun aya bulan teh. Tuh ieu umi aku ge penasaran ningali hayam, ya hayam teh isukan bade dipencit cenah nya rek dibakar. Nah lanjut enjingna abi mulai masak-masak. Terus kena di part keduanya bun.